ngaturkeun nuhun ka pengasana padatang parantos ngahaleuangkeun Raja Pamunah pamugi katampi pusadaya wargi ayeuna di kabuyutan anu sakali deui abah mah ngan saukur nuturkeun tatapakan karuhun tugasna oge ngarawatan tali paranti karuhun nya lain ngaran ya matak cenah dina Rebo Wekasan sampurasun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun paralun kahyang rumohon nu ngawungku sabudur awun hampura anu diseja kahyang batara anu parantos ngagelarkeun makhluk sadaya nyatana Gusti Nomor Bawisesa. Salam sidarang sholawat salalawasna urang sangakeun ka panutan alam nyatana ka baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cenak wanci anu mustari cunu waktu anu tos tinantu ya nyorang wayah anu tos dilampah nyatana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakasna dinten Rebo ping 28 Sapar matak sok disebat we di kabuyutan mah Rebo Wekasan nya wakasna baginda Nabi mulih kajati aslina kana cahaya Gustina mulang ka asa jasana kana kasampurnaan Gusti Nomor Bawisesa ta eta ya keun weh anu teu wanoh nu teu wawuh nu teu apal nya keun weh nya ari mung wawuh mung wanoh komo deui nya gitu abah mah nya ulah cenah nyanyahoana nya geus mah teu nyaho ya teu nyaho mung nyaho ya nyanyahoanan komo deui nya tah matak ya ya nu ti kulon nya ya ti kulon jauh di jugjug cenangang di teang nya hayang patarema leungeun patarema rasa nya di ujung kulon init subuh datang ka dieu peuting ya naon pamaksadaan ti kulon penasana ge ti kulon ti wetan ya ti kidul ti kaler ya gitu. Jadi Rebo Wekasan teh nya wakasna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya tos pancen tugas salami ya kumelenang dalam dunia nya nanyeurkeun bebeneran ngadugikeun kalimah Gustina salami nu kacutat dina kahirupan aya 23 warsi 23 tahun ya saatos haji wada ya haji perpisahan ya disaksen ku karuhun urang Sri Baduga Maharaja nya rakyat sancang anu lanihanana paparin ti Kangjeng Nabi Syekh Malik Abdullah Hindi aya hiji raja hamba Allah ti Samudra Hindia nya eta Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi anu panengah dituturkeun deui ku Prabu Siliwangi anu anyar nya Pajajaran anyar Pangeran Batujaya Pangeran Sanggabuana Prabu Surawisesa ya Jangkar Wisesa ya Prabu Siliwangi nya Wirakrama nyatana Sayyid
Jamaluddin Husain Al-Akbar bin Ali Al-Akbar bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali Fatimatu Zahra bintar Rasulullah. Geningan naratas dugi deui. Ya. Baginda Nabi dina Isra Mi'raj teh naratas. Ya. Matak dina pawayangan disebat ya. Naon cenah naratas? Ya. Disebat cenah naon? Kana cahaya Gustina. Ya. Isra Mi'raj. Ya. Naratas penakdi kana cahaya, nur cahaya, Sang Hyang nur cahaya. Ya. Gustina ari hyang teh Gustina nu maha anu sumber cahaya. Matak Sang Hyang nur cahaya. Baginda Nabi dipaparin gelar Pangeran Nur Cahya. Ya. Ya. Dipaparin gelar Pangeran Nur Cahya. Ya. Saatos eta dipaparin dina laku lampahna janten Dharma Kusuma. Naon cenah ke paripolahna ya laku lampahna dumasar kana kasucian. Ari Dharma teh paripola, ari Kusuma teh suci, dumasar kana kasucian. Sakumaha kahoyong Gusti nu maha suci. Ya. Naon deui? Tawis ngayeuk dayeuh ngolah nagara. Ya. Nya janten Yudhistira. Ya. Ngaping ngatik ngajaring kahirupan ngajanten Yudhistira. Ya. Matak cenah kalebet weh Pandawa 5. Ya, eta di Amarta. Ya. Abah mah pancen ayeuna mah lumaku mandata da lumampah mah karuhun urang. Urang mah lumaku kahareup cenah. Matak nyoreang alam katukang nyawang mangsa datang. Ya. Katukang terus. Ayeuna mah nuturkeun ya. Da nuturkeun mah ya pasti benerna, lamun ngarang mah pasti salahna. Kadar loba kakurangan wajar nya. Da urang mah keur diajar. Ya matak diajar ulah sok ngarasa geus kade. Ya. Diajar ya. Ya nuntut ilmu teh ulah ngarasa geus. Ya. Diajar terus, abah ge diajar we terus. Nya. Nya, sekolah formal diudag. Nya. Geningan Prabu Siliwangi eueuh universitasna. Sakolana di mana geningan jadi raja. Nu kawentar sabuder Saider Buana sabuder Aun. Ya. Nya. Aya. Ya, sakolana siksa manggihan. Ya? Aya tetapakanana sekolahan mana? Akademik naon. Sugan Universitas itu Batu Jaya aya teh ya? Teu aya. Kade ya matak cenah kabuyutan mah nyipuh diri ngolah rasa pangihkeun jeung rasa pangrasana pangrasa Gusti nu Maha Kawasa. Pangihkeun deui cenah kanu musik malikeunana. Ya. Abah mau ceramah loba teuing. Ya. Bisi olab. Ya ayeuna urang sakali deui nuturkeun tatapakanana matak urang kade ulah sok sabawa kabawa sakaba-kaba. Nya. Cenah melaksugan. Aya nu jadi boa. Matak cenah ulah melaksugan ulah sok susuganan. Ya. Ya. Ari boa teh cenah boa-boa si eta mah cenah. Asalna ge melak tina sugan. Ya, matak ulah melak sugan mah. Ya, matak kudu melak boa cenah. Jadi we ka boa. Oh iya. Ya. Ya karya Bapak F kabar teh monggeun. Ya.
ya kacapi buhun kecapna cenah kacapi buhun senarna aya 14 inum ya rincikna anak aya 12 ya Mang Tata wayahna we aya di inungan ya rincik